Mangsa alam harita teh isuk-isuk kira-kira pukul 8. Surah manuk cing carwit dina tatangkalan mapesan alam harita anu pika betaheun. Bere harita teh aya 2 jalma budak kene umurna teh 5 tahun keur nangtung di hareupeun Bagong. Ok budak awewe cumarita. Anu teh lianti si Denok. Dekenya ini paehannya, karunya, da satoge gaduhan nyawa. Srog si Denok harita teh ngadeukeutan ka eta Bagong. Hei Bagong, hayang paehan tuh. Aneh eta Bagong teh gigideg. Tuh alemon pae masih kena hayang hirup cenah. Irwan colohok. Bagong teh buat bisa ngarti kana ceritaan manusia. Arenya hebat bisaan, lompat kancang, bisa nyerita jeung Bagong deh, hebat pisan. Gelis-gelis hebat. Pas kitu we meureunnan Denok harita teh manggil Aang ka Irwan teh, gue mentak nyeblak. Hei Bagong, mun ambung di paehan maneh kudu bager ulah ngaruksak, ulah maling papalakan baturnya. Mun hayang barang dahar mah melak sorangan we, kumaha ngarti. Eta Bagong teh unggeg tandani ngarti kana ceritaan si Denok. Ayeuna maneh jung indit kitu. Bebas anu mah jung indit. Di titah indit eta Bagong teh kalah cicing we. Sirahna gegedeg tanda yen manehna teh embung indit. Pok Irwan harita cumarita. Nah embung indit Gong, kunaon mah teh Jung maneh bebas ayeuna mah jung. Jung indit indit. Eta Bagong teh tetep cicing bari jeung sirahna gegedeg. Jadi liar nih we. Kumaha tuh nya? Heh Bagong, mana teh hayang milu jengkula atau kumaha? Cek si Denok harita berjeng neuteup ka eta Bagong. Eta Bagong teh nangtung terus unggeg. Si Denok jeung Irwan harita teh seulit teuteup, geus kitu mah barakatak we duanana teh harita teh seserian sabab kakara harita aya Bagong nurut ka jalma. Bagong oge harita teh sesegor, kitu mah meureunan milu seuri. Gue milu ngan kudu nurut ka kuring jeung ka Irwan nya. Bagong teh harita teh unggeg. Nya sanggeus kitu mah si Denok jeung Irwan teh lempang nuju ka imah si Denok. Di tukang ngeunah harita ngiclik nuturkeun nyatana Bagong. Keur gitu aya nu gogorowokan teteh lajenal geuninganan anu nyusulan ka si Denok. Jenal colohok sabab di tukangan si Denok teh aya Bagong nuturkeun. Si Denok langsung nalkeun Irwan ka bapana, terus nyeritakeun kejadian tadi waktu ngudag Bagong. Nya sabada kitu mah cenal ngartieun, pring we balik ka imahna. Sajeroning lempang, cenal kerung aya keneh anu can ngarti. Si Denok bet bisa lompat anu cepet jeung bisa nalukeun Bagong. Sok padahal masih keneh budak umurna oge kara 5 tahun. Cenal can pernah ngajarkeun lompat, dumasar kana hal eta. Cenal bisa nyimpulkan yen budakna lain budak sambarangan. Aya pangleuwih anu dibere ku Allah Ta'ala ka eta budak. Sabarana tepi ka bemina si Denok Hanipah langsung buruk kaburuan gabruk si Denok teu dirangkul. Si Denok harita teh malik ngerangkul ka indungna. Irwan ngan saukur bisa neuteub we. Sok padahal dina hatena mah hayang dirangkul ku indungna si Denok. Ku si Denok Irwan teh dikenalkeun ka indungna. Indung si Denok kanada keresep ka eta budak teh. Pakulitan Irwan memang bersih. Gabruk dirangkul ku Hanipah. Gue Irwan teh meuni atoh sabab memang hayang dirangkul teu tadi ge. Sangat kitu mah Irwan diajak ka jero imah. Sedangkeun Bagong mah diburuan we dihandapkeun tangkal jambu. Irwan dipasihan leueteun anu sukema, alahan mah dipibarang tuang sagala. Nyaku lantaran capek calabak we tuang meuni ponyo nakeranan. Si Denok oge harita teh maturan. Kulantaran si Denok mah resep kana jengkol, nya tuangna teh sareng jengkol we dicocolkeun kana sambal tarasi meuni pedo nakeranan. Hanipah jeung jenal ningalikeun we teh kaanggangan. Aya rasa reueus dina hatena sabab kakara oge panggih jeung Irwan, si Denok langsung akrab. Ciga-ciga anu geus pawuh lila. Sangat rengse tuang si Denok teh izin ka Hanipah bade masihan kadaharan keur Bagong. Hanipah harita teh unggeg. Si Denok harita teh bungan pisan terus mawa sangu jeung laukna. Song diasungkeun ka eta Bagong, calabek we eta Bagong teh barang dahar kaciri lapareun pisan. Sakilat oge dahareun teh ledis. Irwan ningali kana kayaan kitu mah beuki resep we ka si Denok teh.
gelis bager jeung nyahan ka batur. Ka Bagong oge nyaheun sok padahal ampir we si Denok teu cilaka ku serangan eta Bagong. Keur kitu Cinel nyauran ka si Denok sareng Irwan tuanana harita teh terus alasup ka tepas. Si Denok jeung Irwan gukek dariuk dina kursi. Pok Cinel harita teh cumarita. Jang Irwan, rupi tuang rama teh saha? Wajah ujang asa-asa kenal papa mah. Pun bapak teh jenengan teh Atep. Tuang ibu mah ini bapak. Oh, ujang teh putrana bapak Atepnya. Mohon bapak. Bagja temenan atuh. Salam nanya ke Pak Atep. Pak Atep teh sareng bapak mangrupakeun sobat dalit. Mun hidup bade ameng ka dieu masuk we, bungah bapak mah. Nyalen kitu indungna. Cenah harita teh neuteub ka Hanifah. Nya sok we pamete mah bade ameng ka dieu mah Jang. Ngan kada hortos heulanya ka bapak sareng ibu. Mohon bapak, ibu, hatur nuhun kana pangangkena. Nya sanggeus kitu mah, duanana harita teh arulin deui di buruan jeung Bagong. Sanggeus asup waktu zuhur, Irwan amitan dek mulang. Meme Irwan mulang si Denok teh asup heula ka kamarna, terus mere kalung. Kagantel natih tina aluminium aya huruf R. Si Denok harita teh ngalungkeun eta kalung kana beheungna Irwan, puguh we matak bungah keur Irwan mah. Nah, geninganan gagantel di kalung teh aya huruf R neng. Kapana neng teh namina teh si Denok sanes? Nami Denok mah lalanian Nami asli Amdi Marat Nawuran Sari. Si Denok harita teh imut, Irwan harita teh nyeblak. Oh, kitu. Denok mah lalanian. Nami asli nama Ratna Wulandari. Aduh. Nama surup jeung kageulisanana euy. Si Denok harita teh gumujeng. Sanggeus kitu mah Irwan hasalaman heula ka Dinal sareng Hanifah. Kap salaman sareng si Denok. Dina hate si Denok hayang keneh lila ulin jeung Irwan, tapi da kumaha atuh Irwan oge boga kulawarga kudu balik ka imahna. Buah-buah kulawargana ge keur neangan Irwan. Meme Irwan indit si Denok nyamperkeun heula ka Bagong. Pok harita teh nyarita. Bagong, mimiti ayeuna maneh kudu turut temut ka Irwan nya. Laksanakeun parentahnanya. Eta Bagong teh unggeuk, sanggeus kitu mah leos Irwan jeung Bagong teh ninggalkeun eta patempatan. Si Denok neuteub ka Irwan jeung Bagong, hate si Denok jadi sedih ditinggalkeun ku Irwan teh. Jenal sareng Hanifah buru-buru ngajak ka si Denok ka Ciro Imah. Urang tuturkeun lampahan Irwan leumpang dituturkeun ku Bagong. Leumpang mapay jalan bibir imah warga. Anu ningali colohok aya hiji budak lalaki dituturkeun ku Bagong. Eta Bagong teh lineuk pisan katingalina teh. Pak RT anu kaparengan ningali colohok mah teh simeuteun. Irwan terus leumpang beras kana tepal wates kampung Cimah Parjeng kampung Maniis. Sup Irwan asup ka lembur Maniis. Loba jalema anu cing kadaro, aya Bagong cenah. Warga kampung Maniis meni suka jeung bunga sabab Bagong anu sok ngaruksak ayeuna beges taluk ka Irwan. Pring harita teh ngeringkeun Bagong jeung Irwan. Babaturan Irwan mun ditalete hayang apal cenah dongengna. Irwan ngan syukur nyerengeh we bari jeung leumpang muru ka imahna. Terila tepi weh kasampak Atep sareng Eneh nuju taralik dina Bang Barung. Kajeleng Eneh loncat muru ka Irwan, kabrug dirangkul. Irwan oge harita teh ngarangkul. Atep terus nyamperkeun. Keur kitu brudul harita teh warga datang bari jeung ngiringkeun Bagong. Atep kacida kaget na aya Bagong gede pisan diringkeun ku barudak katut warga. Aya naon eta euy mun rame kieu? Wan aya naon teh wan? Eta Bagong saha? Tewak atuh tewak. Atep nunjuk eta Bagong sangkan ditewak. Sedangkan warga cicing we taya anu wani ngalakukeun tindakan. Sabab Irwan ena mah lain budak samanea, buktina we bisa nuleukeun Bagong anu gede. Pok Irwan harita cumarita. Aduh, haus mah. Orang bari calik we nyamanya. Aduh, ujang teh capek jeung haus teh mah. Irwan terus lempang kalacat kena Bang Barung. Dituturkan ku Bagong terus eta Bagong teh depak di kolong di hadapan Irwan. Atep oge nuturkeun terus diuk di gigiran Irwan.
Sedangkan Eni indungna ke dapur heula nyandak cai terilah harita teh geus balik deui. Song diasongkeun cai teh ka Irwan. Regot-regot bangun anu nikmat. Irwan neruskeun di cumaritanana. Jadi kieu mah Bapak. Barabat Irwan ngadongeng kejadian isuk tadi nepi ka harita ditetek henteu kaliwat. Ah gitu Bapak. Seraya colohok ngabandungan ceritaan Irwan. Nah iya Bagong teh milik kuring. Ulah aya nu wani ngaganggu kaya Bagongnya. Anu geus mah geus we da geus kajadian. Hampura we da ngaranna oge satu tengartian kana halal haram. Seraya unggut-unggutan. Ya sanggeus kitu mah warga jeung babaturan Irwan teh bubar ninggalkeun imahna Pak Atep. Bagong ku Irwan teh dipernahkeun di kolong imahna di paraban deudeuh nakeranan. Teu kacaturkeun mangsa alam sore jeung peuting ayeuna urang kocapkeun dina mangsa isukna isuk-isuk. Suramano cing carwit mapaesan alam harita, bedoma cing berele mata kelar cing mata kuas. Sabadana sarapan, Irwan masih handahareun ka eta Bagong. Geus kitu mah Irwan indit ka kebon, inditna Irwan teh sorangan henteu cing bapana. Bagong ngeclik di tukang, kocapkeun geus tepi we ka kebon. Kasampak teh aya 3 Bagong ngaleutik keur ngagali sampe. Irwan harita nita Bagong ingwanana sangkan ngusir eta Bagong anu keur ngalah sampe. Kole, serang tuaya Bagong anu ngaruksak. Serang, buru serang. Belecet Bagong ingon Irwan anu katelah si Kole lompat nyerang ka Bagong anu keur ngagali sampe. Si Kole langsung nobruk ku si hungna. Yuk, jebrot, kalayang gebrag. Siap si Kole nobruk ka Bagong anu duaan anu keur ngadaharan sampe. Siap cekok. Keburu-geburu harita teh ngagaloler dina taneuh. 3 Bagong anu ngaroksak teh terus harudang deui terus lompatan ninggalkeun kebon Irwan. Cakakak Irwan seuri bungah nakeranan. Hebat maneh teh Kole we, hebat pisan. Panuju memang kudu kitu, Bagong penjahat mah. Irwan nyokot sampe anu paburalang. Anu alus dipisahkeun sampai urut 3 Bagong mah dibikeun we ka si Kole. Puguh we si Kole teh bungan pisan. Geus kitu mah Irwan teh indit ka saung. Mangsa alam beki rela teh beki panas, teu karasa geus wanci lohor. Betang Irwan oge harita teh minta diisian. Ulantaran geus beurang Irwan teh dek balik. Ok cumarita harita teh. Kole, maneh di dia heula nya? Kemun geus ulit balik ka imah kulanya. Kumaha ngarti? Si Kole harita unggeu. Leos Irwan indit tinggalkeun kebon jeung si Kole. Kocapkeun geus tepi we Irwan teh ka imahna. Kulantaran lapar Irwan teh langsung we calebek we dahar. Kabeneran aya peuteuy, karesep Irwan peuteuy teh. Sambalna sambal tarasi, duh meuni pido nakeranan. Di baturan we jeung belum pada japuh puguh we pebolowokan daharna teh. Sedangkan Atep jeung Eneh nuju aya tengah imah. Pacabakan Atep unggal poe nana teh isuk-isuk nyadap gede Atep mah. Beurangna teh ka sawah bade jeung ngalas suluh, sorena nyadap deui, lodongna medikeun ka loba. Unggal poena teh Atep bisa ngasilkeun 10 kilo gula. Harga gula memang tara turun sok anggar we alus. Sedangkan Eneh mah tugasna teh di dapur. Biasa we ibu rumah tangga mah masak, nyangu, masak, nyamal jeung sajaba-sajabana. Memang setiap jalma oge boga pacabakana masing-masing. Yenal mah resep ingon-ingon, nyadap mah henteu, sedengkeun Atep resep nyadap da boga tangkal kaung. Henteu boga ingon-ingon mah sabab moal kaurus. Nya kulantaran kitu Irwan hayang mira domba cenah hayang niru bapana Denok ketol mira domba. Atep seuri ningali semangatna Irwan dina mira domba. Samemeh meuli domba, Atep nitah tetanggana sangkan nyieun paranje di tukangan imahna. Nanti oge beres sabab bahan sagala aya. Dina wanci pososore oge paranje idaman Irwan teh geus jadi. Serenge Irwan teh seuri bunga sabab kahayangna laksana. Keur gitu torojol si Kole terus asup ka kolong imahna Irwan. Irwan buru-buru mere sangu sangkan si Kole teh henteu lapareun. Atep jeung Eni oge henteu ngagere-gere, malahan mah nyerenge seuri. Reus ningali nyaahna Irwan ka eta sato. Komo meureunan kamarehanana mah pasti bakal nyaaheun pisan. Sanggas kitu geblus Irwan teh mandi bebersih, sanggeus mandi terus ka masjid jeung bapana dek ngalaksanakeun kewajiban salat maghrib berjamaah. Kasugri para wargi,
unggal peuting kahirupan Irwan teh kitu we henteu robah. Malahan mah ekonomi kulawargana Irwan teh makin hade. Genep bulan we ti harita domba Irwan beki ngalobaan anu asalna 2 euna mah geus jadi genep. Kahirupan Atep jeung eneh jadi nanjir, meuli tanah jeung meuli sawah ladang gula. Ari sapapaina mah aya ti kebon sambe jeung heui. Da kulantaran ayeuna mah tara aya anu ngaruksak sabab sieunaan ku si Kole jadi tetep aman sampe jeung heui teh. Nya kulantaran kahirupan Atep beki nanjir aya we jalma anu eri teh. Resep nempo Atep teh alus dina usahana. Kocapkeun dina mangsa peuting aya 3 jalma cing ku cewis di hiji imah. Pangawakan eta jalma teh anu hiji mah cangkung lumayan keker umurna 40 tahun. Anu kadua nama pendek umurna teh 50 tahun. Anu katilu nama gendut kumis baplang. Ok salah seorang eta jalma teh cumarita anu katelah wawan. Aneh dik mah euy. Tisha perakna si Irwan boga bagong kahirupan si Atep teh jadi alus. Usahana jadi lancar. Buah-buah nyegignya euy. Heueuh sarua jeung pemikiran deui kuan euy. Akur memang kitu. Kituna teh bari jeung ngaragamang kana gelas. Amun gitu rencana urang kumaha? Dik dipayan wae eta bagong teh ada wae kumaha? Cek eta jalma anu katelah si Memet. Wawan harita teh cuma tadi bari jeung ngabagikeun paneteupna ka si Cimong jeung si Memet. Ya urang payan we da bagong teh. Carana mah urang temik. Domba nu aya di kandang ya urang lepaskeun kabeh nya. Kumaha satuju? Ah ulah dipaean. Urang jual we lumayan keur bekal hirup. Satuju urang jual we lah nya. Ya di kitu ka hayang maraneh mah. Teu naon lah. Ya urang jual we eta dombana. Waktu sena kaum dangu insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu kagenepna. Semangga ka sadayana ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.